Yustahabu disunahkeun naon ayu adzina yen ta'adzan ieu si jalma ala toharotin netepan atas suci. Jadi sunnah hukumna si jalma anu adzan adana teh dina kaayaan suci. Fa'in azana lamun mah si jalma teh adan wa huwa muhdisun bari kaayaan si jalma teh boga hadas alias teu boga wudu. Au junubun atawa adana teh dina kaayaan junub. Soha adanuhu tah adana teh sah-sah bae lakinnahu makruhun tatapina makruh. Nya kitu deui. Ao akoma as-sholata lamun masih jalma ngumandangkeun qomat rek salat wa huwa muhdisun bari qomatna teh aya dina kaayaan hadas alias teu boga wudu keur qomatna. Ao junubun atawa junub soha iqomatuhu tah qomatna sah-sah bae lakinnahu makruhun tatapina qomatna eta makruh. Jadi nu namina adzan anu namina qomat sunnah gaduh abdas. Lamun adzan atawa qomat tapi teu gaduh abdas tah eta hukumna makruh. Nya kitu deui adzan jeung qomat dina kaayaan junub sah-sah bae tatapina keuna ku hukum makruh. Naso mertelakeun ala karohati atas hukum makruhna saha asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i wal ashabu sarang para ulama di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i. Malahan mah wattafaqu alaiha. Ulama di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i sepakat hukum makruhna lamun adzan atanapi qomat dina kaayaan teu gaduh abdas atanapi junub. Wa daliluna ari dalilna kami mah eta mah zakarahul musannif. Dalil anu geus dicaritakeun ku musannif. Mama sanazkuruhu sakumaha dalil nu rek ku kami dicaritakeun engke dipayun insyaallahu taala. Qalu ngucap ulama di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i wal karohatu ari hukum makruh adan fil junubi di jalma anu junub nu jalma junub teh adan tah eta asyaddu min hafil muhdis. Hukum makruhna leuwih banget leuwih parah tinimbang hukum makruh di jalma anu adan bari aya dina kaayaan boga hadas. Wa fil iqamati agradu malahan mah lamun qomat dina kaayaan junub eta leuwih banget leuwih berat hukum makruhna. Wallahu a'lam bishawab.